ngaraneh nama tetap bisa seuri. Hayu ayeuna giliran absi. Sok atuh lalila. Bapak ini jarang bisa dihubungi. Bapak pasti sibuknya. Ibu, besoknya abdi tak buang betah habis ke pelancongan. Nah, sabarnya Sari, ibu kerinyakeun sekadap oge paratos siap sanos dasajan geuning urang tua barengan. Abdi, ibu, engke abdi bade ulin sareng rerencangan ya. Nya sok atuh, tapi kudu hati-hatinya ulah bawa mulih sata acan magrib. Amin, abdi tos mulih. Sok ning heula bade disiapkeun cairanna. Akang ayeuna sigaina robah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emin, kumaha keadaan anjeun ayeuna? Alhamdulillah, tapi Tiga aya nu pendam kunaon? Teu naon pang, ancape saeutik. Lamun aya naon carioskeun ulah sorangan. nuhun guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, unggal abdi tubing ka dieu, nu katinggal teh teu aya robahan. Imah kotor, dapur terapi. Ieu kumaha musrem tangga teh? Hapunten Bu, abdi parantos usaha sabisa-bisa, kadang waktu teu cekap. Usaha wungkul cekap, anjeun ayeuna teh geus jadi indung jeung pamajikan. Kampung saya anjeun urut ka kolot. Sumuhun abdi bade usaha deui. Anjing ketiasa ngantep ieu terus. Rumah tangga kudu aya aturan. Abdi oge tos nabian. Tapi hasilnya katingali kan? Urang sok mengenal si Emin ayeuna mah beda. Nya hirupna sing berat, Tambah metodenya kus gitu. mudah-mudahan manehna kuat. Geuning sok nempo budakna uling di luar ayeuna mah. Nya. Abdi ngarasa aya teh orang siga baheula deui mungkin parangan robah. Abdi oge ngarasa kitu. Karena orang biasa nyobian deui. Ya, Emin, kadang aya hal nu biasa dibalikeun deui. Ieu salah rata-rata takdir. Papunten. Abdi terang ya teh. Abdi kumaha ganti. Jangan ieu sababna Sadayana robah. Abdi parantos milih jalan abdi. Men, kampung saya orang pisah. Jadi sagala orang teh tina deui. Abi teu tiasa neruskeun. Upami waktu ngajen abdi narima. Ada yang nama aya nu ribut, tiga nama aya masalah keluarga. Yudan anjeun sadar teu gimana Emin ayeuna mah sok beda, ayeuna mah sok sepi. Nya karunya ka budak nanya. Min konon anjeun kieu. Ibu abdi pisahan. Kunaon ti tadi teh nyarios. Abdi teu ngamarepatkeun. Anjeun teh kami ulah yang harapan sorangan. Hirup teh sauyun jeung kahayang, tapi anjeun teh sorangan. Ibu, bapak di mana? Bapak jauh tapi ibu aya. Abdi tetap sareng jeung ibu kan? Ya. Ibu kudat kuat, ibu lah sedihnya. Di pipisahan
lahir kekuatan. Hirup terus jalan, senajan hate kantos pegat.